Amin. Lain gerang ngangon, kalah ngopenan HP wae sia teh. Gedeng bah, tanggung. Tanggung rek irasia ngangon be. Tuh abah. Wah, tinggal ngangonna. Bising mapa kebon baturan maleng teh deui. Oh, ini aku bawel. Eta biur gede amat kaseretan. Marikeun gede kitu doang galengan sawah. Ya abah ai ngomong sok nyerikeun hate bae. Dina ge nembaran ka kolot si kitu. Wah, halu penaing bae lah. Geus icing saya di dieu nya, ulah cek cicing nya, ayeuna nyawan heula. Cek cicing awas kowe. Cicing. Aduh, karesel amat aing mah. Ngangon sorangan bae. Mending telepon ayang bebek. Halo beb, keur di mana? Naon? Aing aya di imah. Nah, untuk ngerem di imah bae, kerendogan meureun sia mah. Endogan. Emang aing kotok. Lagian ngerem bae. Mending ka dieu baturan aing ngangon. Embung lah, bosen aing unggal poe maturan siang ngangon embe bae. Aisyah ngomong naon? Siang geus bosen ka aing, siang geus tolope di ka aing. Haram jadah. Atuh lain kitu min. Geus lah kieu bae lah, amun siang geus tolope mah ka aing, geus ulah ka dieu. Di, ku ambekan sia mah. Heueuh geus ka aing ka dinya. Atuh siang ngomong kitu. Hoong geus lah heuh. Bawel. Ai, ieu bikang main paehan-paehan bae. U kasopan-sopana teh ya. Liar aing mah. Min, kenaon sih dia? Ngangon embe lah. Pek. Cuman ayeuna horeng ayekan Bandung ngangun be. Nyaho engge, uyuhan teu izin geus bujang masih kene bae ngangon be. Emang kunaon amun aing masih ngangon embe? Atuh pedahna be, emang saya teu izin geus bujang masih kene ngangon be. Heuh nya, mun aing mah izin ja. Nu kudu izin mah sia, aing mah budak angon ge boga kabogoh. Tuh, kabogoh aing datang. Sini beb, duduk samping aku. Weh, bahasana sok ieu jasa sia. Pating gara retek aing mengadengen age. Sirik bae jomblo sabun. Aya naon sih ribut bae? Biasa, jomblo mah sirik bae kan boga kabogoh, beb. Di, sanu sirik najis aing. Geus pek, ayo mabur lah, perlu aing nu beungeutna. Oh, ayolah. Hanggeus mabur ka ditu. Ulah neleukeun jalma keur bobogohan. Juka bita ngacah di. Ripuh. Bibir sia ta tandean aci huluan bae. Bener teuin pek. Ada, mau ember tandean tah. Cai huluan. Belegug sia. Geus lamin, kura ribut bae. Budakna ku arusil, aing ngangon embe dipermasalahkeun bae. Atuh heueuh mah. Emang sateu bosen unggal poe ngangon embe bae. Pan sia iluan kos budak. Apa sia isin? Boga kabogoh kos aing ganteng kieu. Lain isin, tapi cenah sampai iraha ngangon bae. Jaeng ge hayang kaduang batur. Kamana-mana diajak ulin ku kabogohna. Ulah ieu mah unggal poe, maturan ngangon bae. Atuh sabar we, kege aya waktu mangke ge kuing sia diajakan ulin. Iraha sia aya waktuna. Emang ngangon embe aya liburna. Atuh eueuh sih, amun aya liburna mah atuh embe aing maot kelaparan. Atunya heueuh, mangkana geura jual eta embe lah. Main jual-jual bae, bisa dipencit aing ku abah aing. Amun be dijual mah. Tip. Mana si Amin kurang bawa yuk. Mau kemana pek? Ke kebun batur. Ayo atuh supaya cari kanan teh jelema. Tah eta maksud aing. Ayo ke ayo. Aing nu nuntun cenah ngogebahkeun nya. Oh geus kan. Anaknya mah apa?
intip ben masuk pun yuk. Ang sadar masuk ni. Mang, be mapal ta mang? Mang, beta mapal ta mang. Ay, be sa ta. Buga si Amin mang. Tu si Amin nak kerbobogohan di saung. Di mana isi aminnya bangsat yo? Be na yo. Dipencit koy. Tuh mang, berada itu tuh mang. Di mana? Tuh di saung itu tuh bogohan. Oh, ayo Mbak. Pencit pengen mang, gimana? Air benar payakan. Biar di bawah ya ku aingnya. Mang anaknya mang. Nah, kegeraan. Kan siya ngangon embe. Embe siya mana? Iho nya. Be kemana? Mang ta mang jelmana mang ta. Mana si Amin? Nan mang. Ta bobogohan Yang bae. be yo. Bobogohan bae sia. Pencit pengen mang lah. Tuman masih tuman. Kudu na dipencit yo. Ampura mang, ampura. Ampura. Hampura. Udah cek koy. Amin, amin. Kan dia jual tambe.